Saya mau di bleaching, di smoothing, di rebonding gitu Bu. Mau ke salon. Salon. Nggak tahu ya? Emang juga dulu sering ini sih. Oh ibu juga sering. Potong rambut gitu. Orang Priuk ya? Orang Priuk di Jakarta dong ya? Kemarin juga saya di sono Jakarta Bu. Kremek tengkek. Oh gitu ya. Berarti Ibu nggak tahu ya? Oh, makasih Bu ya, maaf ya ganggu ya. Ganggangannya gang apa gitu? Saya mah kayaknya gangnya pokoknya mah puri aja gitu Bu, puri. Purinya banyak sih lega ya. Puri apa? Puri Kosambi apa puri mana mah? Lupa lagi. Ini kan puri Kosambi. Oh, iya. Saya kurang ini sih tanya nanyain teh seroknya kemarin serok acul-aculan saya. Kemarin pakai serok aja saya jadi nyasap kuburan Bu. Saya nggak pakai serokan. Hah? Nah, kalau di sana mah kalau saya kan kampungnya seguluk-seguluk Kalau gitu. lebaran bisa mau masak wajan gede, sok ayam. Iya. Ya Bu ya, benar makasih Bu ya. Makasih Bu ya. Iya. Banyak kan? Hari ieu bener gitu salon. Jadinya. Kan rambutnya kayak cowok, kulit-kulit kayak gitu. Assalamualaikum. Kamu. Waalaikumsalam. Hari ieu nu gaduhan salonnya. Bisa sih. Astagfirullah. Ya, abi mah jami sales juri kudu mangka. Abi mah jami. Mereka saha? Bade iya abi teh bade dipotong rambut abi teh. Mohon coba sih. Tiga biok tenang. Mau abi teh bade potong rambut gitu. Rambut. Iya. Kala. Potong rambut. Habisnya terus. Lihat abi. Tah. Tah iya rambutnya kumaha sih supaya kalau di bleaching. Mahal lah gitu kumaha Ya, sok saya. atuh, kali Tapi ya. yang sarikeula sudah Oh, pegal. panas ya. Sok di dia. Di Tapi mana? wios teh cari. Ya wios kan orang tinggalin Anda. heula. Nah, abi mah sieun. Oh, sieun. Kala. Tah maksud abdi teh kieu. Maksud abdi teh nya kadi teh kumaha nya? Aya priyogi nu tos diangan-angan ti baheula abdi teh hayang gaduh rambut nu begitu mewah dan gimana gitu ya. Supaya kelihatannya beautiful, apa tuh beautiful? Eta gitu beautiful semangati. Oh iya semangat. Semangat. Beautiful supaya terlihatnya wow Oh, gitu. iya. Iya, ada kumaha atuh abdi teh ngarang. Tahu kan? Tapi cenah aku laki. Ya abi mah tuh. Jadi dia punya awewe kumaha sih? Abdi teh buat supaya menarik ada gelis mah. Sugana era lagi teh teu ngantri. Ayeuna nu ngantri ka abdi teh nu ngabdi-ngabdi teh masih kena cau. Masih kena papatong ngabdi ka abdi teh gitu. Sugana jeung sugana dari abdi na hinyai mah atawa ginclong gimana gitu loh. Gampang. Gampang. Kamu yang hinyai mah. Kumaha tuh? Gitu abdi teh pesan gitu. Saya anu ngubaran abdi motong apa sih? Dipotong. Iya. Rambut motong apa sih? Abdi ge tiasa motong rambut mah. Rambut mana? Mana rambut abdi supaya gimana gitunya? Tahu nggak beautiful artinya? Enggak. Saya tahu bangetnya di dempul. Oh iya. Beauty itu supaya gimana gitu supaya terlihat cantik dan menawan gitu. Ya bisa. Oh. Iya tadi saya semua pada iya nah. Enggak abdi berdua. Oh berdua. Ini bagian make up ya mah. Ini bagian rambut. Ini bagian rambut, Nah, ya itu rambut. kumaha we lah ayeuna mah. Hanap. Ayeuna masuk wae tuh abdi garap ieu. Garap. Gimana kan? Naon heula nu digarap? Mukana heula apa? Nya rambutna atuh Oh, baca iya. digarap naonna Nya, nya. ayo, tuh. Ya dising we lain rambut. Tapi meni duduknya meni tegang gitu. Ya buka air abdi mah kitu jalmina, biasa sok kieu tah. Nya abdi mah da main apa kieu. Abdi rada sanes
tegang. Simpu berarti. Simpu, abdi teh jaminan kan lungguh. Oh. Ai tegang mah sanes calik. Kan aya nu nyarios cenah teh meuni tiga roman jalma beunghar cenah gitu. Beunghar teh kaya sanes cenah beunghar harideung cenah gitu. Heeh. Abdi jadi hati. Oh, pedah disebut banget hari. Sing sabarnya. Buka abdi mah aya nu kamari mah nyebatkeun kieu cenah. Pas bencong peledak jeung ka. Kami mah yang berubah wajah suka dek karena kesalahan suka jadi gimana gitu cek. Sedih tuh. Ameh diri. Sedih. Yang di luar tuh sedih kok. Adik, ieu mah lain. Ulah dipetik jangan lapor Adi dia masih kacamata. dia emang usuk nyubah teh make dangdauran kos ge jeung. Mohon. Cai tuh. Iya, cain apa ya? Tergantung saya mah. Kan saya mana kayaknya mah koski ya. Oh, Dan kos bayi embe. susu Oh, gua. Dan kos bayi embe. susu gua. Dangdaunannya. Mohon. Ieu mah tergantung saya mah. Mun saya mah na hacirina jelema nya cai. Nah, kikir abi mah sasekap masuk kayak ngikat. Ieu. Eta mah sikat sepatu. Gimana abi sok itu aya naga Eta. abi. Nya, mangga Di mana ngagarapna? Di mana we kandang ngaung gombak aja di mana? Iya tuh. Karena di payun, di payun orang jadi nyengelang. Coba ya betul ya. Saking gugup Mau ya. mendingan ngagawe. Itu aja ya kan. Karena itu hilang jangan rasanya. Penyeting abdi teh apa ya abdi teh sami pispita deh ngeureun heboh gitu loh. Oh, anu aya di TV teh ya. Iya. Oh, artis. Oh, Artis. Oh, iya gini jadi. Ari. Iya. Salik. Iya salon apa parkir motor ngeureun kieu. Dua-duana. Ya mah dua-duana. Sok nyervis. Yo, motor ongko, kapayunan. Nah, perlu pakai lampu tuh sih. Nah, Iya tasnya mau, iya tasnya sih. lampu hurungin atuh supaya ada angan. Nah, gitunya. Katingali herang. Nah, tinggal herang. Padahal mah ketujuan di salon banyak. Teu tos geulisnya. Kudu diasukeun we ka. Iya teh. Lah ieu teh ya abdi teh bare kumaha rambutna potong. Oh, iya. Iya pada di bleaching, kumaha? Di bleaching mah tuh ngewa atau di bleaching teh abdi mau tak model kos gitu. Oh, diseg. Oh, diluruskan. Sanes Semuting, diseg. semuting. Lain simuting, naon simuting? Simuting. Oh, itu ternyata ada kos tak. Nya aku naon di warnaan. Penting di warna ngewa warnaan ulah di warna. Ai suka nyari warna hejo. Atuh hejo mah geus Bang Bara abdi teh kos tak. Oh, rek diluruskeun. Ih lain diluruskeun. Aku kumaha sih bingung. Iya, abdi maksudnya kan itu abdi mah ih. Ares naon Ya sabenerna? abdi sabarna abdi mah ngarang nyaros mah tadi teh izin. Ya abdi teh rek nambut artis we gitu Kak. Lah. Nya di tadi we atuh arek nyambut artis mah ulah sagala dipotong, ulah sagala di bleaching. Sasara dece. Apa tuh? Sasara hari. Sejurik. Abdi teh ya, abdi teh kalau terlalu banyak masalah. Apa teh masalah dengan salakina teh. Masalah abdi teh gitu. Dari sisiran. Kan cucumuk. Banyak teh aya cumukan, Cok. Ya, abdi teh prioga. Aku berarti baju. Sugan jeung sugan teh berdua gaduh gitu simpenan. Simpenan naon? Ya duit tapi simpenan lagi atuh simpenan acis. Sugan Awet teh simpenan lalaki. agung-agung abdi mah. Sabaraha Ya emang? tibang 50 juta meureunna tadi teh. Aya. Aya. Embut. 50. 50 juta. Kumaha? Seur-seur teuing 50 Gaduh. juta teh kangge naon? Yang ngangge abdi teh da seueur priogen abdi pan bade Setor emok. Jangkrik. jadi enggak jangkrik ya. Abdi teh gitu. Emok bayareun loba ceuk. Makana ulah miluan wae emok haram lamun emok wae. Ulah emok wae sila. Lamun sila menang. Menang gitu. Menang. Aku Emok mah ada. pola. Abdi teh da budak sekolah, pas sekolah teh di ieu abdi teh di UGM. Naon teh? UGM. Astagfirullahaladzim. Ieu di akhir make tarasi moal salah. Pokoknya ting abdi diangkat kata rahasia. Salah sampo jigana mah. Ya, iya teh aduh seueur mah abdi tarang ngangkat rahasia atuh abdi sering make sabun colek. Oh. Gitu. Pantesan. Akhir mah. Itu pakai apa lagi ngepel mah? Punya ting make lah. Ya abdi teh. Kan pakai wipol. Tah gitu abdi teh priogi acis ka dieu teh sugan jeung sugan gaduh sasieu teh beunyeun mah gitu. Nya ari sieun mah ya. Duit eueuh. Ai kumaha sih. Ya mah Ai sieun mah aya di
kandang. Ari Ayam. teteh nggak pernah ningali sering masaknya. Nya. Oh, Pami aya nu hajatan masak ka abdi. oh, saha namanya teh? Atika. Atika. Tuh terangan si teteh. Oh, Mama Atika teh iyo. Oh, palingan cenah teh raos bisa teh masakan teh. Emang. Alhamdulillah. Oh, bukan mah lamun aya nu Insya aya Allah. masak kateh teh Atika kitu nya. Mohon. Iya sih. Iya, Ti. Teh Yeti itu Ahli rambut. oli rambut. Segala bidang rambut. Tukang salon merenya. Iya, Tapi tukang kebenaran kesal tapi na abi mah da kehayang enak menuju di rambut kikit hayang kerpanjang. Sugan teh arek di rambut na cenah bora geus sadiakeun make up tuh kuateun dari saminggueun ieu nyadiakeun jas Ya. sami. Sugan arek di ieu mukana biar lebih Asum. putih, lebih kinclong. Oh, arek bisa dihaluskan. Bisa. Bisa. Pakai Iya naon? na ahlinya juga. Pakai naon? Pakai amplas. Bilang kami di amplas. Ya abeh rata, abeh lebih bodas. Kan iya. temen di amplas mah rata. Abi mah kieu sakapeung mah nya. Abi sok rada sedih teh. Masa keur cenah kieu cenah. Ulah sok sedih wae, lamun sedih teh cepet tua, tahu. Geus Ya. tua. Oh, Ya, jadi betul. teteh sering sedih jadi teh tua. Ya emang, aku mah Abi sedih nanya wae. rezeki cenah eta kunaon cenah teh irung kos Bangkung Juma cenah kitu Oh, menunggu tak tahu puya batok cenah irung abi. Tapi mau naon bisa mah aya tuh kira-kira Yuk, jadi mancung. jadi mancung Jadi gitu. lebih kecil. iya, Aya. aya. Serut. Aing disebut lagi tapi serut kayu orang. Iya. Kayak mancung teu leungit irung urang ah. Kita saeutik pinggirna doang. Sapak gitu. Nah, kita abi mah ari kira teu gaduh mah nya kumaha nya. Abi teh geus kitu lah. Abi teh ari kira eta mah nya. Arek kuy wae. gimana Mana tuh, mau ulah waka cenah. Tong hawe ieu cenah tadi hayang halus. Arek dihalusan kan? Ya kira-kira aja. Banyak uing make usaha haplasnyaan. Ya urut papan. Abi mah rek nemut ieu we. Ya, ulah babanda. Ulah. Pate mere encis. Oh, jadi kabeh bawaan. Besok ganti Arek dijual mah pakai ongkos. ya hapunten ieu nya abi teh jadi ngarepotkeun ya. Hapunten ieu. Di mana nutulan lagi. Arek Arek ngepul sorangan we. yang dikepeun. Atau soal gitu. Aduh nyahalnya puntennya Punten ya, teh biasa nyimponan. ada lamun pelebah tanggal awi Tasna tinggal. masa istighfar. Tas nama. Eta tas gua tinggalan gitu tah saking bubu-bubu. Di hapuran sih ada nyaputan bisa dihaputan. Salaman deui. Kumaha teu abi malam teu eta da aya mah sugan jeung sugan gitu gaduh Oh, gini. da aya. Aya teh gaji haputan pisan haputan. Pokoknya Oh, udah salaman Bari wae. kuwi abi teh harki gitu teh mah da. anter kentong. Nya doakeun we nama sugan abi teh sukses gitu nya. Abi sasalaman. Makasih nya. Kadek sing ngadeg ulah. Kadek asa. Ya, Apura atuh abi teh nya. Pokoknya dihapun ke ngomong.